Sampurasun. Ya, ini ketemu lagi dengan kita di channel ini gitu ya. Ini saya baru ketemu lagi dengan Kang Risman gitu ya. Udah lama dia berkelana. Ya. Karenanya ya menyempurnakan ilmu lah dia. Ini baru ketemu lagi udah berapa bulan gitu ya. Nah ini dia baru pulang lagi. Kang Risman kemana wae ya Kang Risman lah? Aya nama Kamar teh tapak di mana ya kemarin teh? Di gunung mana? Di Sansang di mana? di Cakep tuh ya. Aman? Pangalengan. Oh, Pangalengan. Di mana Pangalengan? Pangalengan. Di Cikalong nah. Oh, berarti di Gunung Tilu meureun. Dah. Ya. Bener Gunung Tilu. Gunung Tilu lumayan angker. Karena mah aya orai badag dinya teh jeung Kerawet. dah. Cigana Kang Risman kadinya teh ngalaet tah cigana mah mustika cigana mah sok sugan we aya teh mustika hiji-hijian malah gitu ya. Yang ieu yang pager gitu di aprak ku Kang Risman mah di Cirebon, Banten, Ya, terus Garut, Subang, Sumedang, wah dijajal pokoknya ku Kang Risman. Iya, karek mulang deui Kang Risman teh ya. Di sugan we aya ilmu-ilmu nu nerap gitu nya orang orang Koreaan Kang Risman ya meureun anu kuat-kuat wae mah ku pakarang gitu. Kang Risman mah lamun geus berkelana poho ka padepokan sorangan gitu nya. Ah, ngiter wae teh ka mana gitu ya. Kayak geus cukup ilmu balik deui. Nah mana orang Ya. pembalikan. Balik ke padepokan sakedeung ini deui kitu wae. Ih, gawe henteu kitu we kukurelingan gitu nya. Tapi loba wae duitna. Wah, geus malah hese Kang Risman mah. Jadi ngelmuna ngelmu rasa cenah gitu Kang Risman mah. Rasa naon tah Kang Risman? Rasa. Tuh. Dimasok. Nanti pelit kena ilmu Kang Risman mah. Dokter dijabarkeun naon teh ngan saukur mere kila-kila we hungkul. Ditanyakeun sok we cenah ajarkeun sorangan gitu. Kang Risman kumaha gitu. Duare. Nah, bisi bade kitunya patarosan ieu Kang Risman di Banyaran Kang Risman. Si bade naroskeun naon bisi aya kadugalan naon di Kang Risman aya bisi naroskeun hitung-hitungan Kang Risman biasa. Segala Kang Risman mah anu dunia pergaiban mah tah Kang Risman. Pokona mah tos hatam we gitu. Ya orang ningali pemandangan cerdik lah.